Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi ka sadayana wilujeng tepang deui sareng simkuring di gelombang anu sami sareng channel anu sami nyaeta di Baleh Hideung channel anu kaleresan. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sami-sami bade ngalaksanakeun saum kanggo mapang ngajalankeun saum dina dinten enjing anu ka salapan pangintennya pamiarsa sadaya. Kukituna dina wengi abdi bade nyarengan ka pamiarsa sadaya dina biasanya eta dongeng Sunda, dongeng kanggo barudak, tapi mudah-mudahan ieu dongeng sing aya guna sareng mangfaatna kanggo kaum dangu sadaya. Wios mung sakedapan ieu dongeng mudah-mudahan aya mangfaatna gitu. Sumangga dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul dongeng Sunda nyaeta Sakadang Maung jeung Sakadang Bagong. Mangga kasadayana wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun di hiji leuweung ganggong Simagonggong aya bagong keur anakan. Eta bagong teh keur hulang jentul wae bangun ngemuka bingung. Pangna kiru teh lantaran poe eta manehna kudu nedunan janji ka Sakadang Maung nyaeta masrahkeun anakna. Kunaon tah pangna dipasrahkeun? Margi dina hiji waktu manehna kungsi dikerekeb ku Sakadang Maung. Harita Sakadang Maung harita Sakadang Bagong ceurik. Sing karunya bae kakuring Maung, kuing teh geus kolot, dagingna oge tangtu nyaliat nyakelang. Kieu bae engke lamun anak kuring geus lahir ku kuring rek dibikeun ka anjika, ceuk Bagong. Tangtu dagingna ge empuk tur pelem cenah kitu. Ngadenge caritaan Sakadang Bagong kitu, Sakadang Maung teh teu tulus ngarekeb. Tah dina hiji waktu manehna rek datang deui nagih janji. Meureun janji eta teh hutang. Tah kitu. Mentak ti tadi ge si Bagong teh meureun hulang jentul teh gara-gara janji eta meureunan. Janji rek merekeun anakna lamun lahir. Gitu. Nya harita waktu Sakadang Bagong geus anakan manehna kudu nyumponan janjina. Di jero pikirna, tapi piraku aing rek tega mikeun anak ka Sakadang Maung. Kumaha akalna sangka anak aing teu tulus dihakan, cenah pikirna teh. Sakadang Bagong terus ulang mikir neangan piakalin. Keur kitu aya Sakadang Pucang nyampeurkeun. Cek Pucang, kunaon Andika bet kawas nu keur bingung kacida Sakadang Bagong? Sakadang Pucang nanya. Gorolang weh Sakadang Bagong nyaritakeun kunaon pangna manehna teh baluang poek kepikiran. Sakadang Pucang ngahulang sakadapan. Teu lila pok nyarita. Gampang atuh ari kitu mah Andika ulah hariwangkeun bae lah eta mah kumaha kuring bae.
urang neangan angkal sangkan anak kisilah salamet tina panandasa sakadang maung. Daguan heula di dieu kuring rek neangan sakadang landak. Harita saatosna nyarios sakadang pucang ngaleos. Teu lila oge geus ngurunyung deui dibarengan ku sakadang landak. Manehna terus ngajak indit ka hiji guha. Tapi di guha nu dituju sakadang pucang metakeun akalna. Sakadang landak kudu asup ka jero guha ngaringkuk di nu rada poek. Buluna anu kawas cucuk teh kudu dipuridingkeun. Sakadang bagong kudu cicing di lawang guha ngabageakeun sakadang maung lamun engke ngurunyung datang. Ari manehna kadua anak sakadang bagong rek nyarumput dinu buni cenah kitu. Teu lila sakadang maung geus rentang-rentang datang. Ti kajauhan oge geus ngagerem nyingsieunan sakadang bagong. Pok manehna, mana anak sampean teh sakadang bagong? Ceuk sakadang maung bari jungang jengong. Sakadang bagong antare nembalan. Tuh di jero guha. Tah geuning katenjo ti dieu oge ngaringkuk di juru. Pek ayeuna kuring masrahkeun nedunan janji ka Andika. Di daharna ulah dilila-lila teureui bae sakaligus sing ulah kadenge ceurikna. Jika sampeurkeun kuring rek indit heula teu kaduga nenjona. Sakadang maung nenjo lalatret ka jero guha. Nya bae ka tenjo geuning aya anu ngaringkuk. Awahing ku atoh bari teu kuat hayang gerang ngarekep gabrug bae nu ngaringkuk teh dirontok disamualkeun. Uguh bae cucuk landak teh rungseb manggang sungutna. Sakadang maung gegerungan sungutna boloboran ku getih. Di uta-uta oge landak teh teu daekeun kaluar da cucukna narancep pageuh pisan. Antukna sakadang maung teh paeh. Sakadang landak gurumuy kaluar tina sungutna. Sakadang bagong kacida bungaheunana anakna salamet. Manehna nganuhunkeun pisan ka sakadang pucang anu geus mere pitulung ka dirina. Kitu deui ku sakadang landak oge manehna kahutangan budi. Sakadang pucang jeung sakadang landak tuluy arindit deui ninggalkeun sakadang bagong. Tah rupina dongeng perkawis sakadang maung sareng sakadang bagong teh dicekapkeun dugi ka ieu wae. Jadi pesan moralna panginten urang kedah hati-hati dina sajroning ngajalanan hirup sapopoe. Sabab namina jalmi mah teu luput tina lepat sareng helap kugituna carita di luhur eta antawis bagong sareng maung ulah nepikeun ka terjadi di antara orang. Mangga kasadayana wilujeng saur wilujeng ngajalankeun ibadah puasa anu kasalapan dina dinten enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.